Belum Balitung. Emang banget sarok kunaon. Aya kaca teu eueuhnya. Kos kulo Balitung meni beureup eta ih. Ih, tren anyar sama mendekat tenggelam zaman. Komo ke lamun maneh papanggieun sinar sih. Mana teh bakal dipoyok oge. Emang sinar sih ayeuna kunaon? Yeuh, tadi teh urang panggieun sinar sih teh. Ayeuna teh maneh teh mamawa karung mulungan banyak wakso we. Mama karung di karungan. Mulungan Mawa mulungan aku maksudna teh kitu nya. Kan kamari teh geuning kamari mah geuning keur kamari kan duitna gede manehna. Duit gede ge nang ukur kebon si Mumun meureun aya kene nyesa. Eta teh mantakna kitu meureun nya. Eta teh akibatna bogoleran gegayaan geus frustasi meureun neangan duit ka mana. Ngincer jam di dinya apa kalung di dinya nya kalung kabar teh kalung kongkorong. Kalau sarok ka manehnya murah apanya? Ih atuh Tadi teh sarok teh diugombal jeung lalaki. ledor dasar Sarok mun di desa seret. bisa seret. Heeh. Terus ayeuna kumaha atuh arek ka mana ayeuna? Ayeuna kasih itu wae yuk. Ka mana? Kasih emak. Ayo atuh. Yuk. Ayo Mang. Yuk. Halo, Mumun, di marana kene? Oh, kurka pendak si sarohnya, sisa orang tadi oge entas ngebel si saroh. Saya teh entos ningguan di bumi na gitu ta. Ya abi oge geus ningguan di bumi ya. Cedohnya sekaliannya bejaannya. Cenar sih doang hese tadi hubungina gitu ta. Nyanya ieu geus di tadi atuh geus sing sireumon ieu suku geus geus asara mati ieu teh. Geus buru ka dari ieu. Geus cangkel ieu geus sing sireumon ieu. Ande profile dina ban. Buru dagoannya di bumi nasi sarohnya. Nya waalaikumsalam. Kebiasaan egiran babayar teh sok kararese. Si saroh arek mangkat jadi TKW terjadi malah ka kafe. Nyo bener nyo henteu jadi kafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ucuh di mana wae ieu teh. Assalamualaikum, Cek. Maneh tah? Gawe di kafe nya hayeuna teh. Awas Di haro. kafe di mana? Dia di Jakarta. Waalaikumsalam. Cek Mumun ini saya pisan geus pirasat teh ieu mah. Sama di Jakarta kawena. Di Jakarta. Tadi tadi tuh tereh amat ka dia naik naon? Naik Gojek. Sugan teh kana papatong. Sarok tadi ge meuni nuga ojek online na meuni. Gila banget. Nama si emok teh kudu loba-loba istighfarnya. Semakin hari semakin jadi. Saha? Tingali bapak lian si sarah atuh. Kau urang heran. Sarok mah kumaha ge randa mah bebas. Nya Randa si Randa tapi ulah gitu teh kan tuh meuni jiga tukang ieu pijit nu ek teh gitu tah. Naon sarok mah kumaha ge loba mah hugi lalaki. Jaba-jaba mahugi ti kamari ngomong nama hugi Mahugi we nya. Pas sarok ge dipahugi ya. Naon bol si nama Tas eta? dibelikeun dompet. Lain. Geus lila gawe di kafe. Karak asih sabulanan mah leuwih. Karek sabulan eta mah geus ngabadagan wae. Ayo di kafe mangkal teh sisi jalan kafe mana ngebohong we si saroh mah. Ih, terpercaya cek pasaro dajakan. Embung Lain ai gawe di kafe mah biasana sok gede cenah ieu na uang tip nya. Berarti emok kabayar. gitu. Moal hese. Ayeuna rek mayarnya di dinya di lunasan. Ya apa? Arek. Terjadi ngalus nang sana. Soalnya tadi saronya di jalannya, Geus teh aneh. perhiasan saro leungit tuh. Tadi saro teh disasari ku lalaki kagak gombolan. Saro meuli jeritan ngek-ngekan. Eta teh kubara urang sia teh. Udah belas laki. Eta teh diseseret nek dinaon ke diduruk. Siapa maling motor meureun. Tadi tuh saro teh kan keulangan gitunya di jalan. Meni di ulangan teh meni jeritan. Sonahan merendah pasaro. Sieun da batur ya tuh. Pan tadi ge cek urang naon. Maneh teh beungeut teh jiga kudu Balitung. Tah apal si Ece itu bener. Zaman tren aya teh. Zaman teh matak mah jeritan atau naon. Ih, di luar negeri mah kudu kieu dandana. Kumaha ge saro. Ka Arab teh jadi enak gawena di kafe ini juga. Ih, tah ayeuna sok
erek-erek balayar moal ieu teh. Sarana Sok loba gaya maneh sarana teh. gawe bulan hareup. Loba gaya maneh teh. Sarana kan sarana Loba gaya. dek nungguan ieu, nungguan arisan Nungguan sarana naon? keluar. Terus ka Arab enak gawe di kafe giliran ditagih hese. Ih, omang saroko sinarsi. Tahu sinarsi ka mana ayeuna? Ih, Ai maneh nareangan naon? dedenya sinarsi tadi teh cek saria eta mau naon? Heueuh, bulungan aqua. Wah, mulungan aku mau karung. Baju nage sararoek. Ayeuna mah. Saha? Sinarsi. Nah, bisa kitu. Nyaho atuh. Meureun sapra kajadian kamari di ontropusi mumun jeung diriungkeun jeung di dinya emong. Anu gara-gara kebonmu. Oh, nu kamari. Khawatir. Urang mah kapat Eta. prihatin. Ku saya oge tadi dibela da teu dek nyambung HP-na Ih, teh. baboro bisa nyekel HP, Bang nyekel tutulak panto doang ayeuna mah. Ayeuna ka mana jelemana? Lain. Ih, sugan keur ngajual eta ngajual. Emang teh tadi pan orang panggil jeung urang, sempat ngobrol aja jeung urang. Mana teh kalau ka ditu, tuh pan orang panggil di ditu teh. Heeh. Nah, cek urang teh. Nah, bet kitu ayeuna mah heuh panjang lebar lah cerita kumaha mah. Salaki dipikeun ayeuna mah budak teh dipikeun ka walungan. Coba atuh ayeuna teh ngana atuh sinar-sinar watir atuh kayak nyasar teu nyaho balik. Ih, kagak manehna liwat. Manehna sok lewat ka warung saraf kan, hareup ka warung saraf. Nih kitu pisan karerencangan teh. Nah, tadi teh Ini minta maneh hareudang hampura. nih Indonesia teh Kasih nya. mumun teh minta hampura emang. Hareudang banget deh. Sia balaga. Tadi teh minta hampura ka Mumun. Tapi sebenarnya masih Mumun karunya. Tapi kan Mumun jadi inget anu ka tukang-tukang ngukur kobon jadi kumahnya. Geuleuh apa? Ya geuleuh karunya lah campur. Enak ku ceu mumun teh tos dihampura. Acan. Atuh ulah kitu ece karunya. Urang ge dikit Dengkeun. Ece wah ka saya teh menang sinarsi. Kudu inget kadinya sinarsi teh eta teh baheulana najan kitu oge pernah ngabantu meureun. Tidinya nama kan tapi lancang meureun. Urang Eta. ngukur kebon babaturan atuh. Untung teu ATM-na dipaling ge. ATM. Oh, Emang Arisia garabeg ATM. aya si Mumun mah. Kan keriti bang si Sarong doang lain. Panieun si Mumun teh meureun. Aku zaman keluar teman itu boga ATM aca. Lain. Cina si Mumun boga ATM sahanu ngeusiana. Salah ki Mumun kan. Misal kisah geus balik. Geus. Di mana? Ternyata sok mampir ke warung saraf. Ada siapa kasala kisah ge beuki. Ih, kumaha tuh aya lalaki muda-muda. Siapa ditawar ge malit mayar. Ya, Kumaha nya jaba ayeuna teh hawa teh panas kieu nya. Tuh maneh hareudang. Tadi neangan ieu nungguan tukang es. Kang Cendol. Oh, Cendol naon? cendol dawet. Oh, endolnya. emang aya sih. Aya. Biasa sok aya mah lewat biasa. Ece, tinggal Naon? itu. Sinar teh tuh tinggal itu. Tuh, tinggal itu tuh, buru-buru. Heh, ya Allah, ngeres banget dasar roman ampona. Geuning nyaan. Mama karung kitu. Akan cek urangnya bawa karung, mulungan aqua. Bajana meni sararoek kitunya. Aing ge jadi watir. Emang kakak bayar moal kitu. Keluan. Keluan emo. Kan sih? Naon? Iya. Tadi ieu. Kan harus tadi guru. Rek naon sih? Atuh kedeng. Kadieu. Teu benang di bejaan ka dieu. Ari maneh nanaonan. Maneh ti mana wae di bel teh aktif eta HP. Maaf cek, awalnya teh. Narsi sate. Bukan kita mahal di salon. Sate ngadupak wae. Itu mahal. Dari masalah wae. Karunya geus nya. Nya anu Lagu kono. amat. Lain saronangan masalah. Itu buku sarota mahal banget. Mahal banget. Sahlai kieuna nya 200.000. Kebiasaan saya jangan ngabanjakan sih. Ngamanjakeun diri masih teh mampu jangan emok mah harares Ya saya. ngaranna geranda kudu geulis lah. Abe saro laku. Duit di mana saya ladang emok. Belum. Ingke wae kan cek saroge meureun itu meureun. Boga 30 hui ge nya. Saja eta saroh. Mane kos cubluk eta beungeut
Sarota Cubluk. Sarota serba salah wae, Sarota dandan seksi salah, dandan alim sok dipayakan sok. Nya sia matara ngacana saukur ku guludug doang ku kilat. Ece ieu teh aya nu rek ngarinjem deui. Lain panu kamar kita di baraya ieu meureun. Masa Ayo, geus dek pinjem dewa. boga duit sih. Heuh cuing mak dek mayar ayeuna teh. Sok atuh juk di desa calik. Oh kadi gerak geseran saeutik. Ayo, Bere tah. benar. Pang ladang ngerosokan di Bagus saro. Ya aing mah sanajan kadang rorosokan ge yang Saro. Dukangan saro. tukangan. Saro dengekeun. Aing mah mulung ka ditu ka dieu yang penting mah halal aing ayeuna mah. Moal curabah heula deui. Lain ce. Arek nanya ayeuna teh emok teh nya. Ece narsi teh kunaon tapi ka kituna emok unggal bulan mayar tara nya ayeuna tapi kamulung kitu era atuh menyat untuk ngemok teh malah nulung. Ce ya nya amun kudu dicarioskeun mah ya ce. Uing teh beak ka imah-imah. Kudu ngomong mah ce. Imah beak kebon ge da emang kebon. para ruas saraf mah puas banget. Tempat siang nanti balangsak teh para ruas. Hampura Nya ce, anu ku mumun geus di hampura nya ce. Tah geus dihampura Geus aya mah sing dihampura, bener Ece. ka hareupna. Sing bener ya. Uing mah kitu-kitu deui ieu Geus moal geus ce. di hampura ku mumun di hampura. entas ce. Ulah sama seserian. Sari sih. Hai nasi, tengeke mangge gawe yang sarah yuk. Di Tah. kafe Gawe di kafe. Emang bisa. bisa. Jadi pemandu. Tapi ulah Wing emang bisa saro lamun Iya bisa lah. itu. Oke, kusaro di modalan, di dandanan, abe gelis. Wing koski emang kela laki darai keun ilok. Ya lah pakai baju itu lah kayak kusaro dibeli ke di online. Oh, tadi di modalan. Modalan batur bisa main remok gitu. Tah eta sih mah. Ikan nek ladang ya, Bener. ladang arisan. Dengekeun. Kusaro nek dibayar. Apa nama nama bayar kabeh. Kan sasaro ge meureun ladang arisan heula. Bodoh amat, tidak mau tahu dek tetek bengek dek di mana ge bro kudu dibayar, bayar. Kafe saro teh dinggon kafe saro gawe nya sepi, enak teh sepi pelanggan nah laki ge. Aisyah ngomong tadi sih ngajakan sinar sih rek di modalan. Heeh. Cenanya. Ka ladang arisan meureun. Mata kan ulah asal kecap. Ayeuna dek narik arisan ngabelaan dan modalan maneh. Tak non emok lunaskeun heula. Ih, kumaha ge karunya. Kumaha ge randa. Saro mah karunya kumaha kasih gi. narsi. Ayeuna kan sinarsi sama-sama randa jeung saro gitunya. Emang sih jadi randa. Heuh da salaki dipikeun ka walungan. Kunaon? Atuh teu usaha jaba burut embung anya. Heudah aing. Usah yang dipulung gitu. Heudah burut. Ya eta saro emang orang bisa gitu lamun Ini orang bisa gawe. banget ya. Pokoknya saro tuh, awak saro yang emang halus kan. Tuh, ini lenggik saro mah. Saro mah gara-gara gawe di kafe kan. Ulah saturut-turutna. Bener. Gawe ngomong rek jadi TKW. Teu jadi mangkat. Enak cenah gawe di kafe, gajina gede. Tadi oge direjeng ku 12 orang cenah nu mayar ieu. Embung aing saro kitu-kitu teh mah embung. Ulah, sia nu aya ge dipikeun da burut. Ayeuna sia daek sia merah lalaki 12 siki. Embung ce embung. Ulah babar kahasut ce. Tapi uing teh ya nya ce ya. Ladang mulung teh uing itu bang ieu saker mayar emok doang menang saker mayar emok euy menang sakieu ya euy uing mah Emang heeh. sak dibayarkeun we ka emok. Geuning euceul mah nyaan. Ieu duit keluaran anyarnya 200.000 teh salembar. Iya. Enak sih ge ai. Saro ge boga lah emas. Saro mah mayar kumaha hajeun? Pokona Kumas. emasna bara gram heula. Adi 12 gram. Ya Mas Saro di mana ya? Hek si leungit si sing leungit si amin. Jelema sombong mah kudu dileungitkeun. Tah. Euceul, Heeh ce. panu kamari teh euceul teh acan mayar. Heuh eta euy kuing dilunasan sakitu wae nya heula. Aturan Langsung jadi dicicil. 400 atuh euceul. Tampokna Mas Saro. Mulung nage tibang poe ieu mah tibang menang sakitu kitu ge sakeur dang sore mah uing teh bingung. Ih, Mas Saro nu hiji deui mananya. Ih, cedo, ku cedo dasar paneangan we. Aduh, syarek nurutan si Narsi baheula. Nyawa edoh ulah kitu urang ge jadi kos kieu Ulah daek kitu. maneh. Maling, tah eta ngaranna maling.
Ih, saga keur berapa kan maling tanya si Mumun. Bayar heula sia bayar. Eta iya meureun. Heuh baragram ieu. 20 gram. 20 gram mah hutang emok sia sabaraha? Ieu kan eta 200.000 meureun sagramna. Itu wae nah. Sabaraha nu ceu? Baju tahun. Orang mau ukur ningali gungkul dah. Diwek kabeh. Yang ke saro meureun pihakan saro kayak saro. Kapan siap beuting arek mangkal deui meureun ke menang duit beulikeun deui. Pas cek saro tes lebih. Jadi saro ke sepi meureun. Ari Edo, mana 2 bulan jeung ayeuna kudu dibayar. Atuh. Bayar. Lain, nya meni eta beungeut jiga naon wae eta. Lain jiga ada 2 morongos bulan. atuh. Pasakeun itu teh pernah janjian eta teh nya perjanjian. Ulah morongos kudu sopan santun lagi teh. Sia kebiasaan sok malah galakan ditagih. Bayar. Eta mah teh biasa wae atuh. Iya ge biasa da sia hese ditagihna. Atuh kewe Di modalan. Kira sia sarua mun. Naon eta teh? Lagi sak daek wae Cicing, belum. atuh. Ih, sok aruh ka icingna. Bayar sia. Tasya Mumun tak bayar. Lu sarona geus boga emas Minggu tah. harapnya cek. Ulah sok alim jadi jelema mah. Minggu hareupe nya cenah. Harapnya. Minggu hareupe jeung saro gawe. Narsi, Sok lanjut. bengalnya. Hayo we. Ulah daek ka hasud ku si Saro. Ya we nya ngarobrolna boga hutangna kan urang geus simpasnya ceu. Kumaha geus simpas sareng mah. Impas tapi dengekeun ieu teh si Mumun can mayar. Ya si Mumun kumaha hendak mayar mah salakina tergawe ngadeplok kok di. Aisyah ngomong eta. tadi sok dikiriman boga ATM sia cenah salaki sia teu gawe. Ya si Mumun teh gawe cenah salakina. Minggu harapnya cek. Minggu harap. Geus minggu hareup deui. Urang ge minggu hareup Jeung Cek Edo doan minggu harap. Lain tempo Tuh. si Narsih gawena mulung HP teu boga lalaki dipicen da burut kabayar emokna nah penampilan menuju heueuh alim ka tempona meni anggun atuh engke emok iraha Si baju jeung calana we jeung piung. Si Edo ge sarua tah. Gape gonta-ganti we baju teh. mah heueuh da unggal bae we. Kan Mumun yang tampil modis. Jadi He najan model ge kudu hutang dipihit teh heulakeun. Saro ge tuh saro mas saro nu rembel geus di tempo pakaian mah moal ngajamin ka sagalana tempo sinar sih papakean rorombengan emokna kabayar Tapi auratna katingarali. Ece engke baju deui. Paneman kan di eta dijualan baju ge. Yeuh, denge engke ka imah urang aya loba baju mah. Mung aya Enggak ulah sok pese ulah sok bayar bayar Lain biasa wae atuh eta bibirna. kan cek Engke Mumun minggu ge, hareup. Minggu harap jeung si Edo. Asia enak teh geus 2 bulan geus ngenta de minggu hareup aing beli aku ongkos ka dieu wae Jadi dobelnya. He na ceu yo ukur wae kebona si Edo bagian kebonan teh. tah heueuh Subon jati. Kebon jatina geus galade Jangan kan. galede. Tadi saro liwat jeung ku galade tah. sawasia geus eta ganti wae eta anu kamari diukur ku sinar sih tah dah hese dicairkeun oge da kebon sia teh teh Yang satu kayak Mumun minggu harap rek ngairkan karena sertifikat tadi. pokoknya mah tidak mau tahu minggu hareup kudu dibayar eta kebon kudu dijual dengekeun Hayo atuh Gue jongjo. jangan sarama. Aisyah rek jadi jablay Henteu moal. ulah didengekeun si Saroh mah ulah Pamali. Pamali mending kos Mumun tuh modis. Tuh, sarama ya, padang di kafe tuh galade, itu sarama tuh mas saroh. Heeh, galade da lunaskeun ela eta emok karek dibayar Tuh, sabaraha. mas saroh tuh tempat tuh galade, tuh. Tuh galade emasna. Heuh, dapan etana oge gede. Naonna ece? Etana. Ieu Ya amun leutik mah meureun lalaki mal kasara mal nafsu. ece urang pandek hayang ngilu meureun nya. Ieu kaki kurang gede teh. Ini geus sakieu majena. Pamali narsi keur mah hirup bangsa. Ayo teh ngabahas naon. Jadi pak gede-gede eta. Iya, Emok balayar heula emok. Aing geus Gusti, ini. eta tadi emas saroh eta geus Iya nu 50 dua gram. kusia tanggung renteng nu 2 aing eueuh keur aing tanggung ongkos renteng. sia teh. Piraku emas saroh kudu diberekeun dua. Ya, uing tanggung renteng make ieu.
tah kop. Udah aing teh tukang rongsok, Ya, ada nya rongsok. saro mah karunya nya ka Ceu Mumun jeung Ceu Edoh ya ku saro ya jadi jaminan. Ya, Ya 50 gram. 50 gram berarti tibang nang 7,5 juta saro kurang kene ieu teh pan Naon duaan. nalangan ke edoh tah make ieu. Mahal ieu teh dijual. Meni badag meni jiga nu orang Arab. Heeh bener. Berat tuh jual. Alim asieun abi mah. Laku ieu teh. Emang eta teh keur naon jiga eta entog gitu. Tadi kekurangannya bara dede si Mumun jeung si Edoh. Anu si Momon teh kabehna teh kamar teh 5,5 juta, anu si Edoh 4,5 juta, ieu teh bang 7,5 juta. Itu harapan we. Bata 4 juta deui. 4 juta deui. Duh berlian saro ya teh sakitu. Dibantu embung. Denge urang mah ke mayarna minggu hareup jeung si Mumun. Tah eta minggu hareup Meniribat pisannya. Iya. Aisyah rek ka mana icing heula di dieu. Nah itu geus nungguan. Ya. Aire mulung mah peuting hayang menang loba mah. Nah, berlian saro tah. Permata saro. Berlian asli teu Asli lah. Sia meuli ti mana ieu? Di Arab di eta Tiraja. Ti Arab porti tukang ager we aing mah hadiah ciki. Tempokeun tuh meni mengkilat tuh. Nya uing bising nutup manten tukang gereng-geng nanya. Heeh dan cuma geus babayar nya. Atuh. Atur nuhun urang aduh ini teu ngaieukeun pisan penampilan kos kitu usaha murung tapi emok kabayar. Hampura. Aduh. Hampura maaf Cek. Jadi Ente hampura. Curangung nang sih. Ih, itu urang teh saking kuburu-buru panik. geus gara indit kan itu gandeng ulah sok ngabaco wae. Teu sareng ke eta nya. Ini kabar-kabarinya aku sarohnya. Kabarannya. Urang teu. Iya tenang, Cek. Pasti Cece aya mau disi gelis kos saroh. Tuh, uing mah kos kieu mah. Heeh, engke saring aya mah sarohnya. Iya teh sararo we kieu mah geus piceun we atuh. Geus gandeng. Sia gara bayar emok. Minggu hareup. Ya, jadi tandona tah gara andai wae. Yang kitu Mumun jadi bae. baraha ditambah ieu Mumun jadi baraha. Pokona mah Pas tah. encan. Ya pas ieu. Ya Allah tadi kan Isya meulina di mana heula? di Arab. Emang ieu di Arab paragina Negara randing we dengan mantu. Karena susu sarot teh kan gede, lebih gede ti Arab gitu nya. gede eta pahasia kamera mana? Heuh nya, Maaf. tapi dipikir-pikir euy saroh eta teh meureunnan aurat beureun. Heueuh geuningan ulah kahasut maneh mah. Tapi teu boga Eta duit dia urang ke mah. atuh ulah dibayar. Najan gawe kieu ge nu penting mah halal daripada si sarok. Ya, Eta mah arifnya. sarot teh aya di bantuan salah. Aya di bantuan ngararomong wae sarot teh cenah. Pagawean sarot teh meni kitu-kitu teuing. Ai. Atuh siana sing eling we apa pakaian Oh. geus kanyahoan pakaian orok dipake atuh. Ya kumaha tuh sarot teh nya ieu teh menang online. Takna meuli baju teh nu geus jadi, baju karak jadi sapotong geus dibeli. Oh. Bodoh teh sarabodeng sadeng arama kumaha ge. Sarama yang penting ke sarama geus mantuan nya. Mantuan sia saedo jeung si Mumun. Tapi pan ku urang rek dibayar. Kedeung-kedeung. Bayar lagi ramah sak bisa tegara rawe. Minggu hareup Saros ya. Pakaian alus tapi bau bangke beurit gini. Oh, bongot meni jiga sopan balitu. Punya parfum bangke beuritnya. Berarti kieu nya nafsi. Beungeut jiga sepan balitung. Bauna Geus bau pokona mah aing rek balik. Kitu mah emok geus dibalayar mah aing rek balik. Ya, Bising ke ojolna beakeun aing kudu naik ojol ayeuna mah. Aing rek balik sendal aing mana? Lah tadi di mana beneran? Tadi sendal aing nah iya eueuh sendal. Si emok mah sadek balik ra liwah banget. Amin. Iya sendal aing dah sukeun ka karung. Ucu. Iya, sendal tah. Oh iya, aing sugam teh Sendal ti tadi dikelek menteng. aja rek dikelek wae bising ketinggalan ojol Nyalakeun aing. ka amernya. Aing poho bising ketinggalan Tangkal ge ojol. teh ulah rariweuh teuing. Naon eta banget meni jiga sepan getuk aing rek balik. Teu tahu diri, beungeut lagi sarua kelas golek. Hesa kumaha ge minggu hareup kudu bayar nya Mumun. Edo. Heeh, engke minggu hareup. Ladang saro gawe di kafe, saro meni melek-melek, penting-penting ge saro ngalayan laki. Lain pantesan eta beungeut nya ka kudu balitung ge. Tenang we Saroh. Pasti dibayar kok nya. Tenang. Tandona apa? Ya. Baralik. Kedong, aing dek ngomong heula kasih Mumun jeung si Edo. Cek.
kayak di ku sarung ke di sampernya. Ulah. Ih. Mana ulah ikut campur itu. Nah udah, yang penting emang jadi banyak. Nama orang yang kasalan ya. Kayak jeng sarungnya. Ulah narsi, teu halal. Yo, orang teh mulung teh duit kan. Tibang menang 20 ribu sapoe. Emang mahi kan adaan daripada Bangsa daek banyak maraban. Sakit si agen teu siang kacukupan. Baju baju siang. nu penting mah tetep bersyukur. Bersyukur Ih. ya kudu. Sekolah kurang nguruskan hidup batur kali itu. Ya udah. Aing mah aya urusan jeung heula jeung si Sarah. Karunya urang mah ka maneh? Moal ulah dikarunyan kamari ngarunya henteu kan? Lulungan teh kamari. Dosa narsi. Tuh mikirkeun Dosa-dosa ge saroh geus nulungan manehnya edoh jeung si Mumun. Sapodo teh maneh kali mau. Jor baik sia. Ya, ke orang disampernya. Tapi orang irama pas kieu. Ieu malah geus sih baju mana teh meni barolong gitu udah. Tapi zaman ayeuna mah kos kieu cenah. Kos sarung kieu sarung teh meni kieu. Apa kana mah kayaknya Kesal di kabaran dia nya. kayak nasi Depan cek sarung abarana kumaha. Siakan nanti kebuka HP. ngetok batu 3 kali terus panggil narsi kayak nyamperkeun. Sama Lek manggil jenglot cuganya. Tuh kayak datang, Banyak, lah. Lek jual iya. Sarung nek ngajolan nya. Ayo. Hai, Cek. Ayo dah.